kieu Kakang Semar sumuhun oge Panu Dewanata. Tepino dama kaula nun Ramadewaji da puguh dek nyalukan anak nu panggedena apa beureuda puguh teu nenyo matana dimimiti lahir. Muka dua anjeun Panu nu katilu Widura anu ayeuna teuras. Terus kaula nu tah hidup sasat anu jadi gambaran kaharep pikeun neruskeun ieu nagara. Hidup anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot. Nu matak di jurung-jurung direlemut pikeun masantren teh naon. Ngalungan pangabisa pikesaneun hidup jadi ais pangampih di ieu nagara. Nyaeta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna. Aya mangfaatna turut bersih oge berwibawa. Di mana nyangking kalunguhan kumanti haji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal ditumpu konsekuensi anjeun selaku ais pangampi di ieu nagara. Timalan Sokomo anu disinghareupan zaman kiwari teh masyarakat geus kritis. Apresiasina geus beda. Tangtuna oge pikeun hareupan ieu tantangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur. Wawasan anu leuwih luas. Cita-cita ama nyaeta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas. Anu ngabogaan wawasan internasional. Pino dama laras-larasmu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangreut pageuh teu mut kalinuan teu gedag ganginan. Laras kaula nun ya imalah kade. Nyaeta sing ngabogaan sifat anu opat perkara. Di antarana nyaeta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita. Nya ceuk nyana lain kudu ceuk lainna. Ulah nu lain di nya ulah nu nya di lain-lain. Yakin eta bakal ngaruksak katengtreman di negara lamun kitu carana. Tapi lamun sagolek pangkek satangeur pageuhnya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna. Ngadek sacekna nila saplasna. Dibarengan kuleuleus jejer liat tali. Muarek ngabulat kulit kajataan, muarek ngaharam nu halal, muarek ngahalal nu haram. Kaduana nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah. Luyu jeung kasanggupan anu tangguh heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan. Ulah wakan nuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah unggul dinu kagungan urang sadaya. Sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir. Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan rokit jeung adil. Leres katiluna nyaeta cing apik barang dahan. Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh ladang basila. Nah ladang korupsi.
ladang neangan untung parijeng ngarugikeun batur kadek ulah di dahar bisi jadi kulit jadi daging jadi sungsung jadi balung jadi bakal pangawasa akhirna turunan anjeun bakal rusak itu istilah dangli sabab manusia beda jeung sato seperti domba seperti anjing uduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan tapi jelema mas saja nanti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan amuing laras pisan kata kasawian timalan muka tilu muka opatna nyaeta hidup teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa ini naon sababna dina perjuangan yakin hidup teh bakal mangih rupa-rupa kapeulih kanyeri jeung sajabana moal teu kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan eta proses hirup iwati urang teh kudu sabar ningali katerangan merebeja demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu rugi nyaeta jalma anu terugi teh anu iman jeung anu amal soleh dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar ai sobar teh lain ditampling kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu murungkut tapi garan-garan sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala papasoalan anu sakirana batak ngarugikeun kana diri ya kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman ku takwa sabab lamun ilmu unggul cilaka lamun urang boga ilmu unggul bakal pinter tina pinter bakal enteng usahana tina enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab naon sabab anu pinter mah usahana kanu bodoh jadi cidakna tukang tipu nu kita lamun ilmu unggul mah jadi tukang tipu sabalik lamun iman unggul bahaya deui naon bisi katipu eta ieu saat jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nyaeta pikeun ngadalian hawa nafsu anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat dalam bahasa saurang takwa sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna bakal manfaat malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana malah laras nu tah pamungkasna nyaeta pangna hidup ayeuna oge Kakang Semar di aturanan teh daya sanes wayahna ieu budak pangjajabkeun nyaeta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kudu jadi anak nyaeta ku hidup panu dina beunangna eta kitab pekgrafibana eta teh skenario di pangeran kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat ari beusina teh nyaeta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui bakal nyalametkeun anjeun di dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena sakitu gerak teh amuing
eta kitab teh aya nun ya akan kitab sudah eueuh lah kasulan Martos aduh mau kading dewek teh fungsi teh baca kitab teh alah di ka mana tapi karek nepi kana wabillahi roti hum yukinu aduh tapi kene terus keur gajuna teh kaburu datang penjajah baheula kaburu datang penjajah iya jadi we saru mogol gajuna teh kaburu pagar kritis Eger masih mogol paturuk-turuk datang panerplas panhu iya atuh pupuh we jadi ripuh kadieuna teh ai penjajah teh panhu bawa politiknya teh politik berapa domel gara ratu we ayeuna geuning buktina wajah gaduna mah bawa penjajah teh tapi kayana ka ayeuna poh lahirna poh batina kumatak teh oge karek nepi ka ieu akama ari sileung karek nepi ka mana karek nepi ka Cicaheum nah belagu teh hayang dicepret eta mah gelina lain maca kitab aing mah lain cerita ini di oh ai sugan da eta dume nyaritakeun zaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum ketika jatuh kapuru datang pemberontak teh nya pegat teh ku balati demit nya jadinya pohon teh jing atuh cenah ka dieu teh si cepot teh Kakang Semar antong tong sakitu ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah miruruh ulah lumaku bisi teka harti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna naon neangan ieu pusaka neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing tasakitu jung geura lumaku pra geura lumampah tapi no damal kaulangu uyuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar ieu nun wayahna asta jingga bawa urang lumampah kang milarian kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat oh mangga Raden Pandu Airing Semar Badranaya Astra Jingga Dawa di satengahing marga sopana marga dari marga teh jalan sopana alas pringgan biasa punirangan tiga Kakang Semar iya nun naon anu kaulah dituleh jadi tanda tanya dina hati di mana jadi bang baluka ngeunaan kasauran Kangjeng Ramadewaji ngeunaan naon ya eta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah maluruhna ulah bari lumaku kaulah teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha naon akal naon pot yang serikeun make cereng segala naon seuri papanggihan kain eta naon akal kasauran dunungan meureun teh hartina teh kudu tapak eta gini tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh kedah mujasmeti saur sepuh kapungkur mamepet bayu rap sidakap sinekut tunggal mateni papahanan satur dia ari satur araning opat tria araning angen-angen sirbu dicipta rasa sirbu dicipta rasa
Kenaonan dari lain juri. Lain Kita si monyong yang jadi dalang aja. asa ikan kemasukin ayon. Nak fungsi guru kadalang eta kadalang ikin dicaheum. Gitu Jadi guru kadalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amu. Da dalang ikin mah abeh sibuk teuing we. Abe aya sempet ngawara Abeh aya sempet ngawarah kawing bager nama. ya itu guru kelas. Aduh. Cu. Dan Ulah loba teuing heureuy cepot. Cing apa ieu teh di satengahing marga Sopana teh cu. Di marga Pak. Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgatingan salah. Ari bapak. Aing kan kabawakeun atuh. Ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Ya, bisa jadi dari akang mah. Ari akang mah tuh. Ya, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sangetna leuweung walau sanget tibatan sungut. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Hirup teh kudu bisa adaptasi dalam. Ari adaptasi teh naon nyong? Obat Gusti. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Nah, jika kena intelek saya tidak ingin tanya kerja adaptasi. Teteh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Ya, namun ayah koran teh baca, ayah PR teh. Ayah buku di Geger Sunten baca di Mang Taufik Faturrahman. Ayah lomari di Pak Haji Sidik baca. Kita dia lomari pamere baca. Tetap baca teteh. Sanajan eueuh aksaraan tapi ayah naon kahadeanana baca. Jiji kana lomari, jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi dulu. Eta teh kurang gaul, ieu lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info lintasan berita heug dengekeun lumayan nama wawasan abis teh kurung batok teuing. Jiji kana TV teh kumaha ijai. Ieu aing teh kudu diajakeun mah adaptasi ku aing mah. Atuh nahan nanyakeun kanu teu nyaho. Beleku. Lain sindra cerita Si jurig geus atuh cukup ku teu nyaho di jurig diteta di moal ieu aing. Ngabahan cerita. Namahan beban si aing jah. Atuh tanyakeun ka itu ka numerena saha tadi numerena? Buyut aing. Tanyakeun. Tanyakeun ke bapak. Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba. Nepi ka kitu-kitu nasi wawelah teh nyaho adaptasi acan. Cek aing objektif baheula kur rek gawe teh kitu jang aing gawe jeung menak di baheula tapi eueuh nyerep ka sia mah. Kudu jangsa, Hare-hare kudu jangsa. teu beda ti sai dina daun kalapa. Daun talus tuh. Heueuh. Kalau ku kalimat teh. Jangsa dina otak. Naon adaptasi teh? Kelana. Agan ulah kakang semua rupi adaptasi teh naon nu coba itu Gusti kumaha aku lumadak Pak dangukeun di mana anak beleguk jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyut teh Pikiran lagi begitu. ya sudah wala mun siri teh mun kitu eta we beleguk sararea Salerea. Aing bisa. cepot lah
bari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tak dengekeun kitu da lah kitu keun atuh kita tadi geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna teh teteh kakorehna anyar jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon cepot tah cing apa kana sikon teh tuh kudu anyar deui wae ai sikon naon do lah ai tuh tanyakeun ka bogana bisi jadi paseake nanyakeun ka kuring mah bisa ya korban ke duri kita ngomong gara-gara dina sikon ari sikon teh deuleu dengekeun yang ai sikon teh singkatan cu singkatan daya nama geuning zaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat seperti comro seperti misro cilok sukro nah ini mah ieu sikon singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mode SMP SMA tuh STM Ari sikon singkatan belebuk nasihat teh kabila-bila teuing budaya KB kula warga berencana Jabar singkatan tina Jawa Barat KUD tuh operasi unit desa Ari sikon singkatan tina naon Semar aduh eta si juri ka aing bida-bida tingkah anak teh sok nu lega jeung uing ulu itu si juri gajak geus ka kolot ai ayo nama deuleu ujang alah eta kumana teh singkatannya juga ya ingat eta si sorakan ada ribut ka kolot si juri nepi ka kitu tak ka kolot ari sikon teh cepot naon syun sok lepatkeun di kuagan ai kaulah agan mah kau berku tetekan dong sakitu kan ngara si kabi mah lah apan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplatna nya ceuk nya lain ceuk lainna nya pilih jadi yuri pilih jadi gerak pangajen situasi jeung kondisi cepot jadi sing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan ieu teh di mana heureuy teh iraha jeung kumaha kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo ulah sanajan uru-uruna ku pangeran mah uninga coba eta pangeran dianggap sudah lalajo lain aduh ampun aing mun geus ngalilir mana aing usah gan gerak pilarian ke kita mah tapi sih ngabodor ke dia sama bener lah kan aduh ampun aing lah ada nanti sama ke bener ngabodor kaulah terek nanyakeun eta cepot memang kahartiku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung ka nu Maha Agung muja berata ka Yang Maha Sukma kata apa ya sila teh puji suci kaula cuci kaula bahasa di geuning da terus lah ora seneng ibu pantara itu ya bukan PI ya kan rep si dakep ja geuning tadi teh naon termos sumuhun jurig aya di situ gitu siapa itu aduh jelas ya gila aing tidak aing dengan ngaheureuyaan ka dewe ke lanceuk ing lamun dewe ka sileung kudu ngaheureuyaan ai sileung ka dewe pada teu pantes kudu
apa pecah kaki dewek menang harian silaing tas silaing mah harian teh kudu kakabel karena dus aing ulah lanjut jeung sok ketek lanjut sia mah tuh ketek mah asbak nya kudu limun bapak keur budakna kitu nya baheula makan bujurik teh sieun buaya teh sieun kumaung teh sieun gajah teh sieun orai teh sieun tapi da sieun teh kuremeh coba itu sih ingat kebenciran obat aing tinggalin nomor 44 lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak mau kasieun mau borai teh sieun teh mah naon ku nomor sepatu sieun ku nomor sepatu nata segelo teu nyambung dan udah metek lang layangan oke dipegat teu nyambung elah aku kerah baju lupa coba kakang Semar ieu teh naon maksudna tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya kaget teh bapak aing cara jelema mah bengong aku biasana mah bari ngenok teh cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh bapak aing mah puguh nya anak meri tadina ge minang teuing ngadenge bapak aing ungkak-ungkuk teh geus teu aneh dina zaman modern kiwari mah ulah ungkak-ungkuk atuh ganti yes ayeuna mah ganti ku wow keren ya ujung geus teu nyari pantasna mah ganti we ku lamun kaget teh ya itu dah namun teu seuri cek aing lain gambar orang yang disensurikeun wae tapi loba teu uyahan dah sekali-kali mah bakal meleset Jeung dek lamun keur kieu mah rada alus da lamun diperakeun tadi payunan umum deh kan beko bisa cerita coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon nah jati diri si bade mah kieu we hideung nun we jati diri mah turunan entok dari nage cicing sia coba jawab Kang tuh kanun upama kitu macarana sarwa wejeng teu ngarojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya apan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di negara Astina nyaeta pikeun mingpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara katunya Pak bijieun oeng-oengan teh ulah dipekem wae ilmu teh malahan ceuk nu bohong buru teu na Semar teh cenah lain ku termos ilmu nya lain basup angin buru teu na Semar teh ilmu dunya masih keneh nyerong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak teh cenah baheula fungsi dagang baso
Sebenarnya Ayah dicekek gitu. awang-awang uung can aya bapak hari tadi terus ngontrak. Ai itu si Edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh ai. Beli teh nyari. Lain teh nyari buku nyari. Duka nu. Di setruna kain jeung sirikeun aja. Ayah disiku sih sama kan. Jangan bangga bang, kontrak. Tapi Pak, buru-buru aja lah. Nges sih Saya. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Saya mana? Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka handapna. Da eta teh cenah aya hartina. Lempang ka hareup curug hiji ka tukang 5 meber. Naon teh gila cicing sajuling. Ngapes teh ku anaknya Ing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh. Batur mah diagung-agung ari. Nah ari aing heureuy ku jeung sireum. Sini kayak jelema kita gitu. Saya. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Saya. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupiah anu aya patula patalina sareng wujud. Terus panuhun we ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Ya nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka rumaha uninga. Coba dah hiji teh Pak puncung teh abdi gecan apa? Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar. Aya oge cenah nu nyaurkeun sia Dola sia sia kumaha. Sadus. Nah, dus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya tuh. Jadi raus lah, ya. Ingat tu mana teh jempet cepot. Ajak digoengkeun. Lah, naon? Ai dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh seuri. Cicing atuh. Lamun juga nu implekan gitu. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan. Kunaon teh? Cewek teh meureun what are you thinking now? Naon teh hartina? Aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri. Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Adegan budak-budak ilmu mah lamun jelema budak-budak ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuwan gitu. Ulah diaku we di Mang Cepot mah gitu. Nya
jika heureuy abdi teh tapi nyai teh tapi benar bilanya panu sedang tah jelema tadi sangem abdi oge lamun jelema ngundang-undang dunya nya pangeran eta jelema teh dunya lamun jelema ngundang-undang lang layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok namun jauh laras nun laras naon aya nu nyaurkeun 88 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya laras duanana oge teu lepat eta gini teu dilepas naon margi 360 bijina teh salapan 88 bijina salapan keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh agan nya tilu genep kosong jumlahkeun salapan nya Pak urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh salapan urang nya Pak. Nah, si opatan jurik. Kapan itu monyet 5 di luhur? Jurik ya. Bisa disajajarkeun aing jeung monyet. Oh. Coba dihitung di luhur tuh. Ya ampun aing. Nah, rombongan. Itu mun. Rombongan 40 ya. Iya, Paknya. Salapan. Sangka Kakang Semar timalah jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada di kaitu kadieun oge di kitu iki oge balik di ka salapan itu Kang sumuhun lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 opata jeli 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihandap nya nya Pak yang jin jeung yang juri cucung isya waduh yang pengeluarannya Pak tuh kasapuluna wujud nafsu kayak gitu amarah lawama sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah sareng kamilah ngansikna dina baliyah sareng nuroniyah salapan ka 10 tunggal nu nah ada dina Quran mah sawiyah eta teh nafsu syahwat teu maksudna mah oh gitu ngerti nuhun Pak eta nun imala Yuswa Nabi nya Pak 63 tahun tah ai genep jeung 3 salapan heeh nya nya Pak salapan disangka Pak tuh leres pisan Kakang Semar hajerokeun deui we hiji panon jeung awasna 2 seuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna 4 paham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna 10 wujud jeung hirupna palingan di urang aya wali 9 ka 10 tungganya Pak asa pakene coba disangka teuing Bapak nuhun Pak abdi diwartosan dolah kitu geuning euy wujud wayang oge opa salapanya Pak hiji sampurit tuding 2 jadi 3 leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7 8 awak 8 bulu ka 10 ngawujud hehe itu cenah bi oge
dipamerkeun ku si lain. Jadi eta ai beungeut bodas teh naon? Ai beungeut teh gambaran hate teh. Kemarin hati Nu matak ai beungeut teh kudu marah mah ka saha-saha teh geuleuh ujang. Budi parangi teh kudu alus. Turuan kalbu budi parangi teh kudu alus. Ulah karisu. Jadi beungeut teh gambaran hate nya Pak. Bukan hati. Nya. Ai awak hideung, kapan urang teh dina bumi ujang. Ieu bumi teh anu didampak urang kageuleuhan kakeumehan. Asal muasal urang teh adalah. Itu nya Pak. Tatengekeun sepot jumuhun agani. Ari eta kuncung teh ayana di tengah-tengah masyarakat ieu teh gambaran istiqomah. Ancak pancak teu umut kalinuan teu gedag kanginan. Teu galider. Oh itu geuning sepot. Ulah galider deui teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya kakasihna Allah tuh gitu. Eta geus Jadi wala, kudu diajar ti ayeuna. biar marifat. Jadi maka ini nganggap bodoh we. Oh dak. Kenyataan Itu kenyataan anak. Aduh. Nuhun Pak. Gitu nun. Judunya jadi bagi dua euy. Dua barat jeung timur. Oh barat. Ai di barat boga falsafah nyaeta boneka. Di barat. Asal kata dina BNK. Nyaeta Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. Oh, di barat ternyata. Boneka nu matak sirah leungeun-leungeun di ditu boneka teh. Timur. Ai di timur mah ngabogaan boneka disebutna wayang. Wayang. Lamun diudagkeun kana aksara hanacaraka eta wa teh aksara salapan. Salapan. Yang teh nu ngahiang nu matak sok disebut geuning Yang Maha Agung, Yang Maha Kawasa. Yang Maha Tunggal. Nya da eueuh deui semaheun Allah mung sahiji-hiji. Hijina. Kitu. Wayang. Kadar cara ibadahna mah tanyakeun ka kiai ka ajengan, mata kiringkeun barudak teh cenah ngaji. Nya cenah apal bagan Quran. Benar. Yo. Dalam menggunakan kana aksara salapan nu tadi ai Quran teh robana cenah 6.000, 600, 60 ayat. Ai genepna teh aya 4, ai 4 kali genep teh 24. Ai Quran lobana 30 juz. Ai 24 jeung 30 teh pan 5 opat. Ai 5 jeung 4 pan 8 keneh. Itu we Jawa dola. Nya Sekarakan kitu. Ai benar dipikir. Luyu deui jeung ayeuna di negara urang ngabogaan falsafah nyaeta layang jamu sekali musa. Ada namun di negara Indonesia mah modern Pancasila. Eta teh 45 butir. Ai 4 jeung 5 pan 8 keneh. Baheula mah eta teh 30 genep butir, ai 3 genep teh 8 keneh. Dola nya. Komo di Jawa Barat, papan masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, ya gitu. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Ai Siliwangi teh aksarana aya 8 geus sok. Si, li, wa, ni, teh 8 ngerepek. Ya. Ya Quran teh dimimitianana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teh 8 engang ngerepek. Is, ni, la, i, ro, man, ni, ro, im, ke 10 nu macana. Wali 8 ke 10 tunggal gitu jeung oge. Lamun diudagkeun kana kitu gitu. Ayeuna tahun 87 Kakang udah. Ya? Ayeuna tahun 87. 87. 8 jeung 7 teh 16. Ai genep jeung hiji teh. Tuh geuning 8 ge lain. Ya, da salah mimitina sih mah. Jadi mah lieur ka aing ah. Coba pinggir sih ke salapan coba.
Ada begitu akan ampun deh kali. benar kan? Nuhun kakang Badranaya. Uhal sakitu. Ari hartina Semar pengangken-ngangken. Nah, Mar menyemarakan datna alam. Jadi hartosna teh urang mah mengukur ngaku-ngaku unggul da sanya nama anu kagunganna nama Allah. Nu mawi dina dina katerangan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Tah na di dieu teh naon? Dirina na teh ka saha? Ka Allah teh nu. Ieu nu diange kurang teh leungeun kagungan Allah. Panon kagungan ajeuna, ceuli kagungan ajeuna. Rumawi upami geus apa ka diri? Nah, gitu. Da nu urang mah teu aya nu saha? Nu Allah tuh nu matak apa ka dirina, apa ka nu bogana. Yen urang mah teu ngabogaan naonna? Mun ukur pangangken-ngangken wungkul. Benar. Ya. Aduh, Kakang Semar. Ngagore saliring-liring dumadi sarengkak saparipola urang mah teu ngaboga-boga. Muncul agama Islam teh lah haula coba. Urang teh dayana teh nu kagunganna teh Allah, urang mah teu ngabogaan naon. Tah nu matak hirup ulah di aku ge lamun selain boga ilmu. ulah segala di aku. Di mana geus boga ilmu ulah wani-wani mamerkeun ilmu. Ulah asapa Ai ilmu kudu diamalkeun lain dipamer-pamer. pamerkeun mata kabur jadi. Kapan ka itu na teh takabur deui lamun dimamerkeun ilmu mah deui lucu. Kabur. Mamerkeun kakayaan ria jeung sajabana gerepek. Nu matak kucu cing bisa nyumput buni dinu caang negrak bari teh katemong. Ceuk dalang teh mah saur nira kandana panjang sinengi sabda uninga. Wala bapti dening asih. Wong asih aja ketara. Asih masyarakat arah. Tuh, di mana urang ngalakukeun hade ka batur teh ulah di beja-beja. Ulah katara. Wong asih aja ketara jadi ulah katempo deulecu. Nyeun kahadean teh ulah di beja-beja, ulah ditemong-temong ieu kuring geus jakat, ieu kuring geus fitrah, ieu kuring geus mere. Homo lamun dileuwihan mah lamun teu dibere ku aing semua nyatu amuing munya. Allah. Bahaya manusia muda gitu dulu umuhun Pak Akang mah kalau nyebut poek. si Jawala menyebut buni di nu poek. Gerak poek. Nyebut buni di nasab. Gerepek kumatak samar hartina. Gerepek sia tengah puting jemplang-jempling. Kudu make kacamata hideung. Kita neangan bapak dina aspal gerepek. Cocong sia kira. Oh, selain ka bapak we sia mah. Padak jarap-jarap deh. Gerepek kamu kapangi kalah pangi ucing. Cileung oge. Seker juga. Tidak ada wala pikir ku cileung tengah puting, bari poek mongkleng lampu. Kita neangan bapak bari jeung kudu make kacamata hideung. Asedengkeun bapak teh hideung, kita neangan dina aspal. Gerepek. Da kalah nawaran goreng patut. Coba itu lebih kaki itu si Edan. Kuring ngomong pek wae akenya. Gitu nu. Urang teh teu ngaboga-boga. Leres di malam. Musikna, malikna. Leres Kakang Semar sadayana ge kagungan ajeuna urang mah teu naon-naon. Tuh, nu mawi dinas dina katerangan wa maholak tujina wal insa ilal yabudun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeun ibadah. Nu mawi ulah nyeun rupa-rupa alasan tikeun mundur tina eta ibadah, tikeun mundur tina eta pengabdian. Ya. Rumah syahde kan teu wala. Bedegong buraung teh geus tiheula dik mah. Hari benerna. Oh sugane doakeun ku sararea dek. Hari benerna. Lamun kitu mat sarana
nganu harti kudu geus apa kaula kudu rapsida kapsinu tunggal mateni babahanan satur dia teh ayeuna mah nyangakeun atuh ka Kakang Semar pikeun milarian eta pusaka anu kasebat kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Naon teh hartina kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat teh apa Kang? Kitab teh buku. Kitab teh. Terus sastra teh tulisan anu geus ngajadi basa. Jendra asa tidak kecap Jaya jeung Indra. Jaya jeung Unggul Indra kuat jadi sarua kuatna jadi ceuk mah pada jayanya. Sarua kuatna antara hade jeung goreng grebek. Kadang-kadang siling teh sok kaelekeun ku goreng dina hate teh kadang-kadang kaelekeun ku hade. Kabaut kudu goreng ya kan? Bener. Rahayu teh salamet. Aining ning tena jadi salametna rat sadunya jadi jelema teh bakal salamet di dunya lamun sumender kana eta kitab sabab eta kitab teh eusina naon eusina teh wahyu pawitra ai wahyu firman Allah ai pawitra suci anu ulah dimangmangan deui gitu cek kacamata agama Islam baca teh Quran baca ulah lepas dah Quran di sunnah Rasul ai kudu disikikan zakah itu minang kacuk benerna gitu aida kena kaula moal bisa Kang anu permantuane dek nuturkeun Kakang Semar sae jang dan wayahna kudu abdas laju bersih gitu ada di mana naon nek nungguane mau lu biung nek nungguan bapak kudu abdas juri nepi ka cadu eta kana cai anak-anak ujang kaula kudu abdas heula sumuhun ai abdas teh kumaha monyong abdas teh wudu bersih wah teh maksudna ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah sa aya beungetan jadi lamun dewe rumah saya beungeut aja kudu abdas kudu salat geuning dina salat teh tungtung salat teh awe salam red kaken kakatuhu bari ngucapkeun assalamualaikum warahmatullah red kaken sa assalamualaikum warahmatullah eta teh ngadoakeun nganyalametkeun kaum muslimin anu aya di belah kenca anu belah katuhu mata kirup teh kudu luak lieup bisi dulur urang teu dahar kudu rurat reret kudu nyaho kana si pejit batur isi batur teu dahar bere walaupun aing teu gablek menta jadi dewek teh kudu rurat reret heuh da aya heuras beheung teu daek awe salam naon nu aya nu heuras beheung naon utarang liuk bagong teh utarang rurat reret teh babaturan teu boga duit bener euy kitu ai bagong bakal ka swarga mah opa geus kapeulaan ku cacing ya bagong mah ka swarga mah ka neraka satu mah ngadu kumaha cuh anu bakal ka neraka mah ieu jelema nu jiga bagong gitu betul lamun kitu mending jadi bagong we sakali aja jeung tibatan jiga bagong mah heeh pek jadi bagong aka oh ada yang bisa jadi jelema sieun deui jadi bagong ngan jiga bagong Radek luak liuk Radek abdas awas teu rumah sawe aya beungetan geus ulah teu kudu teu ya dewek masuk pasien mah deuk Adalah itu tunungan pada arah abdas bapak kurang di urang hiburan dola naon teteh tunungan urang sok abdas aduh ampun lah naon kurang giga sejulik sok kurang ngahibur kaum dangu ieu nya gimana
mudah-mudahan ya hiburan jadi panglipur karena kalbu panguberah karena mana jadi lelang saya karena hati ya hibur Pak Haji Sidik ya gitu sok dah Pak Haji Sidik kayak yang ngariung dia Kang Rama Teh Ocis Kang Saswa Teh Sinta sok ah hayang tapi hayang dipanglagukeun ku Teh Sinta lagu naon ada lagu naon-naon ke silung wae manehna mah